Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng aki di acara anu maneh nyaeta dongeng pangbeberah manahnya ti Kidagar official YouTube. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang mah mugi-mugi sadayana tetep dipaparinan kesehatan, boh lahirna boh batina. Dijembarkeun manahna, digampilkeun rezekina, dilancarkeun segala rupi urusanna, ugi ditebihkeun tina mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Ngareuyeun deui sapertos biasana pamirsa, urang neraskeun hanca anu katunda. Hiji dongeng anu judulna Siluman Gunung Guntur. Ieu dongeng rekana ki nyalira didongengkeun awi ku aki, mugi-mugi katampi kalian kabingahan sanaos barijeng dongengna basajan. Sasireun sabanjeureuna oge mugi aya hikmah anu tiasa dicanak ku urang sadaya kangge pienteungeun urang hirup kumuh di alam dunya. Pamirsa satecan aki medar dongeng mangga ulah asa-asa anu teh can subscribe atau napi nu nembean manco nembean ngadangukeun di subscribe wae heula ditoel palebah tombol loncengna supados naon cenaki supados aya beja atau napi notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami aki neraskeun hanca dongeng kitu pamirsanya. Ngariung deui urang sasarengan deui ngareuah-reuah seni dongeng Sundanya. Mugi-mugi ruang riungna urang di acara dongeng ieu tiasa janten pangreuah-reuah nggone ngamumule seni Sunda utamina seni dongeng Sunda. Supados seni dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Parsamakna saur bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Angin isuk ngahiliwir nebak kana dangdaunan murageun sesa ciremis nu masih ngagarenang dina daun. Manuk cangkurileung recet di sarada ditembak ku pacikrak dialokan ku manuk jog-jog. Pada ngeperkeun jangjangna jeung silih udag pada baturna. Kayaan isuk di lembur Cimanganten kacidapi kabetaheunana. Hawa seger, pemandangan endah, caina curcor herang ngagenyas. Wasawahan ngaplak katempoker sumedeng koneng. Tapi di imah bahkan tak paroman Hendi teh saendah isuk harita. Hendi alum nguyung nu jadi sabab nyata lian ku mikiran nasibna si Odoy sobat dalit nanti bubudak anu nasibna ayeuna teuing kumaha. Bahkan tak keluar di kamar nagek riuk hareupeun Hendi. Hendi anu teu sabar langsung tumanya ka bapana. Kumaha bah, Kang Odoy teh bah? Masih tiasa salamet atau nepi henteu? Si Odoy teh ditawan di nagara Siluman di. Ieu teh halatan ku masihna teu lina nyisukesi ka urang. Nu diarah mah Abah jeung Hendi. Ngan bae kabeneran urang keur teu aya, nya aya Odoy nu jadi gantina. Masih aya waktu pikeun nyalametkeunana sabab lamun geus liwat 40 poe. Kawas-kawasna mah hese pikeun nulunganana. Teras kumaha bah ketak urang salajengna? Nya kudu dijorag ka ditu ni urang siaran si Odoy mun geus kapanggih urang bawa balik. Tapi na teu bisa kabehan mangkat ni sabab kudu aya nu muka jeung meundeutkeun lawang goibna. Ndi wae kudu init nyorangan ka itu sabab Abah kudu jaga lawang supaya hidup bisa balik deui. Kira-kira na kumaha hidup sanggup atawa henteu? Cek bahkan tak bari neuteup ka anakna. Sanggem mah abdi siap naon beresikona pikeun nyalametkeun Kang Odoy.
Hendy semangat sabab manehna nyaheun pisan ka Siodoy teh. Teu sirikna mah geus dianggap lanceuk pribadi. Ade alus ari kitu mah. Kaditu teh keur hajatan pastina rame pisan, tapi ieu teh jadi kasempetan. Sabab jalma moal nalingakeun teuing ka hidup. Hidup bisa laluasa pikeun nyiaran Siodoy, kade. Gunakeun akal lain ngaheulakeun nafsu jeung amarah. Sabab di ditu teh loba pisan pibahayaeun. Sumuhun bah diestokeun pisan ku Hendy. Kedah iraha ngajuk ka ditu teh. Hendy teh bah. Ke beuting di ayeuna mah urang siap-siap heula tah ke bawa ki Raden Badalungan pikeun batur hidup di ditu nya. Cek bahkan tak bari ngasongkeun kujang Raden Badalungan nu dibungkus ku lawon bodas. Hendy gancang nampanan kujang gegeman bahkan tak kedua leungeut. Kujang diantelkeun kana tarangna tuluy disesepkeun kana cangkengna. Gancangna carita ocapkeun peutingna Bahkanta jeung Hendy sila meneko di jero kamar Bahkanta. Kadenge Bahkanta maca jampe ngan teu pati tarik ukur kadenge keur soranganeun. Reg Bahkanta eureun maca jampena tuluy nyarita. Siap nih, tanya Bahkanta ka Hendy. Siap bah, walon Hendy daria. Bahkanta ngagerakeun leungeun katuhunan diputerkeun muih sababaraha kali, bray ngadadak. Aya cahaya bodas satangtung jalma di hareupeun Hendy jeung Bahkanta. Sok kayaknya gerasup nih. Sumuhun bah. Hendy ngunyang hudang tuluy teu asa-asa deui asup kana jero cahaya bodas eta. Bahkanta muterkeun deui leungeunna ngan bae arahna tibalik tadi mah ti kenca ka katuhu muihna ayeuna mah ti katuhu ka kenca. Pes cahaya satangtung jalma ngadadak ngaleungit. Bahkanta ngusap beungeutna bari ngarahuh miceun Bang Balu. Urang caritakeun ayeuna Hendy anu geus asup ka nagara siluman jeung Ngalapati. Hendy harita ngajantang di sisi jalan gede anu bararesih di kenca katuhueun jalan teh rajek tatangkalan anu leubet ku buah. Hendy hulang-hulang sabab bingung kudu kumaha jeung kudu ka mana. Hendy tatanggahan ka luhur di luhur langit bengras taya aling-alingan bae. Nu jadi heran pikeun Hendy langit teh warnana koneng lainna bulau. Bari jeung teu katempo panon poe sanajan sakitu cang mabrana. Kudu ka mana nya lumampah ieu teh aing teu nyaho di kaler kidul ieu. Gerentos sate Hendy bari gagaro teu ateul kana sirahna. Dina kayan kitu rantang-rantang di kajauhan kadenge aya sababaraha jalma anu keur leumpang nuju ka arah Hendy. Hendy teh gancang nguliwat ka satukangan tangkal panonna mancrong nitenan anu keur laleumpang. Nu leumpang aya kana 10 urangna, kabeh marawa suluh. Sawareh aya nu ditanggung make rancatan, sawareh mah diparanggul. Nu ngaliwat teh sakabehna bangsa manusia nu jadi budak sarta digawekeun di nagara siluman jeung Ngalapati. Barang ningali nu manggul suluh pangtukangna Hendy ngagebeg sabab sidik Hendy wawuh ka eta jalma. Hendy gancang ngenyang pigeulang jalma nu pangtukangna ditarik ka satukang tangkal tempat nyumputna. Si jalma teh rek ngagero tapi teu tuluy sabab manehna wawuh ka nu ngenyangna. Keke, ieu teh Hendy lain. Nya ari ieu teh Den Sarja sanes. Nya kuring Sarja, kena Hendy bet aya di dieu ning.
si horeng si mana horeng anu dikenyang ku Hendy teh geningan Den Sarja anu poe harita boga tugas ngangkutan suluh pikeun dibawa ka pawon karaton. Pamirsa saya ulah hilap bieu dongeng dialpukan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kanca wargi Kidagar Official anu tos biasa balanja online nya anu sok ulah galeuh di Shopee atau nepi Lazada mangga balanjana tiasa ngalangkuan produk-produk nu aya di dongeng Aki sapertos dongeng siluman gunung guntur ieu nya. Kantun diklik salah sawios produkna boh buku novel Sunda atau nepi nu sanesna. Oke pamirsa saperantos ngaklik eta mah bakal lebat ke aplikasi Shopee atau nepi Lazada. Kantun pamirsa tos lebat ke aplikasi Shopee nama mangga milihan wae bade balanja atau nepi gulah galeuh naon bae ge mangga bebasnya. Produk atau napi link nu aya di dongeng Aki mung cukang komunitas ke aplikasi. Hatur nuhun parantos ngarsakeun balanja online ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki nya. Kubalanjana pamirsa sami sareng ngabantos kana kamajikan ieu channel. Hatur nuhun urang keur deui dongengna. Kuring teh neangan Kang Odoy Den. Nah Den pernah pangijeng Kang Odoy ceuk Hendy. Langsung ben nanyakeun si Odoy ka Den Sarja. Oh aya Kang Odoy mah malah mah reujeng gawe jeung kuring ngan ayeuna mah keur boga tugas meleuman daging di dapur karaton tah suluhna kami ieu nu nyadiakeun. Kabeneran tuh Den milu kuringnya ka dapur karaton. Eta suluh bagi dua we keun saware dipanggul ku kuring. Ceuk Hendy tuluy meresan suluh dibagi dua. Lain aden aya di dieu kabejakeun mah nya geus maot kuring mah ngan kata limeng ye. Ditarik ku pangawasanna Nyi Sukesi ka nagara siluman ieu digawekeun kawas budak belian. Aduh hapunten nya Den. Geus nasib da. Ieu mah nasib diri kuring. Dalah di kumade ya tuh. Hayo tuh reka Kang Odoy mah itu nu sajen geus jarauh hayu susul meh bareng. Antukna Hendy jeung Den Sarja gancang manggu suluh tuluy leumpang kegancangan nyusul rombongan nu mawa suluh. Kocapkeun si Odoy anu keur meleuman daging di pawon karaton jongjon we manehna mah ngabulak-balik daging domba ngarah henteu tutung. Teu sadar di sagigireunana diuk saurang awewe bangsa siluman anu tugasna teh juru nyangu. Rupanana teu beda jauh jeung buta terong, panon bolotot, sihung rangeteng, irungna ngatungkuk badag, bibirna rebeh, kanal kadeplik. Kakang pupujan ingat di kembang soca iya nyai hoyong tepang bilih kakang palai lewat sangu aku adana biindip anu anyaran kenekin urang damelkeun ku nyai dijamin raos kenging nyai mah sabab didamelna pinuh ku rasa cintrong sareng katresna. Nyai mah baku ari tos ngarayu teh bae jeung nurutan di ngaheuheuh. Walon si Odoy bari teu malik-malik acan. Da puguh si Odoy teh gilaeun ari nempo rurupaan eta siluman. Sanes ngarayu nyai mah nami asli nina aninya nu bari
anu mang jero na kakang. Hayu atuh urang sasonoan kakang Nyai mah manitos teu tahan. Ringal kakang Odoy anu kasep ngalembereng koneng teh. Kasepna ngaliwatan Raden Arjaun Arjuna. Teh bogoh pisan kakang. Curug eta siluman noelan kana gado si Odoy. Ulah ayo nanyi pan urang teh ieu teh keur boga tugas Kanjeng Raja nuju pesta. Ke kumaha mun daging domba teh aya nu meureumkeun sareng sanguna teh aya nu ngasakan. Bisa dibendon ke urang duaan teh. Ceuk si Odoy bari babalieuran ningkahan curug siluman awewena. Sawios Kang Nyai teh Janingsih siap dibendon asa laksana ka Kakang Odoy. Kadieu akang ulah lebih. Awak si Odoy dirau tuluy disimpen dina lahunan Nyi teh Janingsih. Sirah si Odoy disaranekeun kana dada Nyi teh Janingsih anu buadag sagede guguli. Mani mau lalai manut aing mani engam ieu ngumandang-mandang deui anu mani sagede nguguling uing di imah mangana. Obat aing kumaha ieu aduh. Si Odoy naroweco na jero hatena teu wani bekas sieunneun ku Nyi teh Janingsih bisi ngamuk. Dina gayan gitu terojo rombongan tukang angkut suluh daratang. Keke Nyi, akang rek ngatur heula suluhnya. Cageun. Mohon Kang mohon nabenge urang heroan deui nya. Nya gampang. Masalah sasonoan mah tuh daging tutung Si Odoy langsung oleset turun tina pangkuan Nyi teh Janingsih tuluy malikeun daging. Beres malikeun daging si Odoy ngasur suluhna. Kang, ieu kuring. Harewas saurang tukang suluh anu datang pandeuri. Jang, geuning, di dieu. Ya, ngajemput akang. Nya, duh. Sayang balik akang teh ngan teu apa ka jalan. Tapi ketempuna akang mah betah ning di dieu teh. Alah, make betah sagala, puguh mah hayang geura mulang ka lembur. Tapi ning mani betah kitu di papangku kuno bahenol. Kapaksa eta majang daripada digayem, dikerekep, dijieun coe sama. Leuwih parah. Kayaknya meh teu curiga akang rek bebeja heula ka Nyai teh Janingsih nya. Rek pileuleyan heula jeung bebene nya Kang. Ari taeun teh ujang mah. Mun teu nyieun alasan kena si eta mah sok kokot tetengan yang Kang, ke bahaya bisa kapanggih. Kudu jaga lamun urang kabur teh Jang. Si Odoy harita nyamperkeun Nyi teh Janingsih anu keur ngake sangu dina nyiru nu ukuranna 10 kali lipat ti nyiru anu biasa digunakeun ku manungsa. Nyai geulis, akang rek dahar heula nya lapar, rek dahar bareng jeung barudak di tukang, cing pangmungkusieun sangu 10 buntel mah tuh. Dan Nyai mah geulis jeung bager. Mohon kakang sing wareg tuang nanya. Ku Nyai dibuntelkeun anu badak kakang anu kasep. Nyi teh Janingsih irungna rebeh dipuji teh gancang manehna ngabungkusan sangu kana daun jati. Geus rengse song diasongkeun ka si Odoy. Sangu digembol ku si Odoy tuluy diberean keuretan daging saterusna dibikeunan ka tukang ngangkut suluh. Den titipnya belum daging akang marek balik ka lembur aya pesen henteu keur nu di lembur. Cik si Odoy tumanya kaden sarja nya Kang
hati-hatinya ulah dibejah ke nasib kuring di dia Kang, bisa jadi pikiraneun si ambu jeung si abah kan welah da di dia mah geus jadi papasten kuring. Oh gitu nya, nyatu Den, akang pamitnya. Cek siodoy tuluy nyalaman ka Den Sarja. Geus kitu mah Hendy jeung siodoy gancang lumampah nuju ka tempat Hendy mimiti datang teh. Hendy jeung siodoy meh tepi kanu ditujungan ngadadak aya 4 urang ponggawa anu laleumpang ti arah hareupeun jajalaneun kawas nama balik patroli ti wates nagara. Rek kamarada anjeun, cek salah saurang ponggawa nyentak ka Hendy jeung siodoy. Bade ngangkutan suruh sen. Sepeun di pawon. Cek siodoy, awalon biasa salse. Oh gitunya, heuh tuh, gancang balik deui nya. Siodoy unggul, tapi kakarak gerek ngalengkah. Ge, adi maneh sa? Asa kakarak ningali yeuh. Cek saurang ponggawa nanya ka Hendy. Kuring mah Hendy, walon Hendy pondok, Hendy. Asauh pagawe ti bangsa manusia nu ngaranna Hendy aya ge Asep, Agus, Budi, Jajang, Soleh. Ari Hendy mah asa kakarak kadenge. Sa maneh teh anu sabenerna? Batur tewak ieu sigana mah anu nyusup yeuh rek nyieun onar dina hajatan Kanjeng Prabu. Cangkalak euy. Cek si ponggawa langsung bae mere parentah ka batur-baturna bari manehna mesat pedang panjangna. Dina kayan kitu kolewat jorelat jeleg ngadadak anu datang kabeh ngarenjag reuas neuteup kanu anyar datang. Si oreng datang teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkuh make kabaya biru, leungeunna ngelek boboko sedangkan leungeun kencana nyuhun nyiru dina luhur sirahna. Keheula ulah waka garulutnya. Samemeh garelut, samemeh tararung tah geraja-rajan awug heula anu amis raos kareueut matak dedeyeun awug ibi mah. Tos kaceluk kaun-aun kawentar ka jenam pria. Tos kaluar nagreg malah tah ieu kukurau ali surab jagongna. Sok yeuh jarajan heula borong mun bisa mah. Dede. Pohara pamirsa, si oreng nu norojol teh Bisarwiti. Ku norojol na Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalakon siluman Gunung Guntur bagian katilu genep cak urang teu neueuh handeuleum sieum geus sampeureun. Urang tuna dianjuang siang geus nalaeun urang sampeut deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana bae aya parantos satia mancos sadia ngadangukeun. Satia ngarojong kana pedaran-pedaran nu ngaki hatur nuhun. Salam kum ka sadayana di mana bae ayana mugi aya dina kawaluyaan, aya dina kabagjaan, aya kana dina kasinugrahan. Amin ya rabbal alamin. Pamirsa panginten sakitu heula nu kapihatur wengi ieu akina amit wungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.